nganjuk bapak maneh kamari mani kopi teu dibayar. Bapak maneh. Engke barudak kurang masih kuana berselangit. Hah? Kamari nyokot mas ya. Terus tadi urang foto karetna. Cokot karetna. Duitna piceun deui mah. Dek mana mah oon, raka dipijen duitna. Alhamdulillah menang rezeki anak soleh. Cimen, kacang kuaci berapa? Itu ayat tuan cimen, hayo orang jajan, be bisa nganjuk lah. Nganjuk, bapak maneh kamari mani kopi teu dibayar. Kawan bapak maneh ke Sultan. Mata kan dibere geuning. Cing tunggu urang rek mental lah ka bapak urang ya duit tinggali. Anak Sultan. Pusing sekarang cari pekerjaan. Ngojek susah. Pendapatan jarang. Sekarang zaman Covid begini. Alhamdulillah uang segini lumayan lah daripada nggak dapat uang. Lumayan buat resiko dapur, pusing nih. Bang ada yang jajan. Itu yang jajanan saya cutmen. Jajanan? Hareup. Di mana ya mana itu tukang jajanan? Di deket tangkal buah pokoknya mah. Naon cang cimen teh? Cang cimen teh naon? Jajanan naon? Kacang cangcut permen. Siapa sih orang? Cang cimen. Bener kacang cangcut permen? Lain sih mah jorang. Kacang kuaci permen. Meuli atuh jik meuli. Mana Tenang duit, bapak mas Sultan. Sultan. Yo. Yang sabaraha? Jajan yang sabaraha? Abe. Bapak manggil. Aduh, eta teh jang nyatu barudak. Pura-pura jadi Sultan ini asal lieur aing mah pikiran ge. Pusing. Engke barudak kurang masih kuana berselangit. Panik lah, masuk ke. Nang naik kemana? Yeut, nganjuk janda bolong. Ih, jorang. Nah, maneh kembang janda bolong. Maneh mah otak teh ngeras siga dari seuseuh. Oh. Ngilu mah. Ayo, ayo. Iya duit teh. Hah? Kamari nyokot mas ya. Terus tadi urang foto karetna. Cokot karetna. Duitna piceun deui mah. Dek mana mah oon, raka dipijen duitna. Pan teh ngaji. Cek kok usah oge lamun manggi duit simpen mah. Pokona nganyuk janda bolong. Ah bae nganjuk ke pamari duit kieu mah. Oh. Ulang ini dia. Kela. Lu mau kena celana. Oh. Ayo ah. Ibi pada jajan. Ibi tadi lain ngidar di ditu. Ah, ngidar nungguan mana tadi lalila. Udah urut jajan mah. Ah, kata udah duit lagi eueuh. Ah, iya mah leungit di jalan sigana euy. Abi neangan nya. Oke. Jajan ku si mama tadi tuh diberi duit. Alhamdulillah ya Allah menang duit. Alhamdulillah menang rezeki anak soleh. Iya duit ke mana deui? Ini yang jajan. Kita tadi teu menang duit teh. Bapak Sultan. Jajan. Udah gelis ya, gitu amung kayak lalajo jurig deh. Gitu. Bapak yang jajan. Takos juga tadi cerita tempo Bos gitu. Oh. Mama. Dek naon mama? Dek naon kasih mama? Jadian nih sok.
Jadi Andi.